Sasugri para wargi urang kocapkeun di tempat sejen. Parmadi Dewi Sinta harita teh geus anjog ka hiji lembur. Eta lembur ngaranna teh lembur nangewer. Parmadi jeung Dewi Sinta nyumput dinu buni bisi katingalieun ku jalma sejen. Mangsalam harita teh waktu sadereh budak kira-kira mah pukul 8 peuting. Parmadi mencerong ka hiji imah katingalina sepi jempling aya sorak nanaon. Lampu cempor oge teu hurung cigana mah boga imah geus sarare. Sedengkeun di imah anu sejenna gigireun eta imah masih keneh aya anu gunter ngobrol. Lampu cempor oge masih keneh hurung. Di tempat eta memang loba imah aya kana 10 susunan imah. Tapi henteu ngumpul ngariung kasalangku tatangkalan. Cirilat kalayang Parmadi luncat kana susunan imah. Ragatek Parmadi ngagunakeun ilmu sirepna. Harita terus narik napas panjang terus ditiupkeun ka setiap imah anu masih keneh hurung lampu nyeborna. Dewi Sinta ningalikeun we ti kaanggangan harita. Ngadadak jalma-jalma anu aya jero imah teh harita tarunduh. Terus ngagaloler sare tibra nakranan. Dewi Sinta sur teh yen Parmadi geus hasil ngirimkeun elmuna. Curelat sup harita teh ka jero imah. Terus dipapai hiji-hiji nepikeun ka 10 imahna. Tetela Dewi Sinta ngan menang 5 wanoja gelis rupati 5 imah. 5 imah di imah teu aya wanojaan. Jaluk we kabihanana cenah. Pok harita teh Parmadi. Kumaha Nyai? Hasil ento? Tanya Parmadi barjeng mencerong. Hasil Kang 5 wanoja. Iya ya Kang. Dewi Sinta terus harita teh nunjuk ka wanoja anu 5an. Eta wanoja anu 5an teh ngagoler leuleus sabab disirep teh. Halus pisan ya Dewi. Bagus pisan. Parmadi harita ngacungkeun jempolna. Nah hari Akang teu milarian wanoja Kang. Tanya Dewi Sinta harita teh barjeng imut. Akang mah parantos gaduh Nyai. Saha kitu Kang? Nya apana Nyai Dewi? Dewi Sinta harita teh beureum begeuna pacampur jeung bunga sabab manihanana oge nyimpen katresna ka Parmadi. Hayu Nyai Dewi, ku Akang dipanggul ti wanoja, ku Nyai di wanojanya. Nya geus kitu mah curelat les Parmadi jeung Dewi Sinta lompat tinggalkeun eta tempat barjing bawa wanoja pesenan Mbah Liwun. Di perjalanan Parmadi ningali cahaya beureum semua hejo ngablesat ka pilemburan. Sok senajan hate mah pinuh ku pananya Parmadi tetap neruskeun lompatna. Dua bayangan sing blesat harita teh anu dituju paguron tangkorak iblis. Karena gitu ana seor harita teh angin ngegelebuk tatangkalan cing planong dang daunan mah harita rapang katabaku angin. Parmadi jeung Dewi Sinta ngeureun ke lompatna terus neangan tempat anu sakir aman. Koledag wanoja anu tita tadi dipanggul jeung digandong teh harita digolerkeun dina jugut. Dewi Sinta harita teh ngadeukeutan ka Parmadi terus ngerangkul ka Parmadi majara ti sieun ku angin. Padahal mah memang hayang deket we jeung Parmadi hayangeun dirangkul. Parmadi oge sarua harita bogoheun tiba heula bogohna teh ayeuna bisa kalaksanakeun nangkep wanoja gelis rupa nyatana Dewi Sinta. Padalila eta angin teh ngahiuk-hiukna teh sing saleor. Keur kitu belasak cahaya beureum semua hejo teh balik deui. Katingali jelas ku Parmadi arahna teh ka belah kidul. Ngancan bisa nebak ka saha tujuan eta cahaya. Sajongjanan mah Parmadi jeung Dewi Sinta teh silih rangkul we. Dilakoni lama inget kana amanat guruna. Nyatana amanat Mbah Liwun, Parmadi teh kudu buru-buru nyetorkeun wanoja pesenanana. Parmadi harita ngalesotkeun rangkulanana majar teh engke oge bisa kikituan mun tia mah geus tepi ka paguron tangkorak iblis. Duadana harita teh lompat deui barjeng mawa wanoja. Teu kacaturkeun lila di jalana, duadana geus anjog we harita bus ka guha. Jageta 5 wanoja teh digolirkeun dina batu.
Parmadi harita gegeruan ka guruna. Ki guru, posisi di paling mana Ki Guru? Ieu wanoja teh parantos dongkap Ki Guru. Bahlewon anu aya di kamarna terus harita teh keluar. Mana? Aduh, iya wanojana. Mune main jeranggi yuk. Muni geulis Parmadi bisaan pisan yang anu wanoja teh euy. Bahlewon henteu geruh pedah eleh tarung jarak jauh jeung si Torgos Bodas. Manyar teh era cenah ku murid mun teh mah di beja-beja mah. Punten Ki Guru, mungkin yang 5 wanoja. Sisa nama tacan kapendak. Tadi teh kaburu aya angin. Angin menikeun ka ngagelebuk pun Guru. Ya daripada lami ngantosan, mending kena 5 wanoja oge cekap sementawis mah gurunya. Baiklah, 5 oge cukup Parmadi. Mantap ya ge mantap, lo bating melelis abah teh. Libra ka dieu, sia hayang teh yeuh. Sia ge boga bagean. Yo ka dieu, Libra. Bahlewon harita gogoruan ka si Libra anu masih kene ripuh. Tapi kulantaran sieun atuh gancang we harita teh si Libra nyamberkeun. Aya naon, Ki Guru? Aya naon? Libra harita teh mencerong ka 5 wanoja. Panona melotot mata simeuteun. Ari kanu gelis-gelis mah. Anu tadina rada leuleus, rada ripo jadi ayeuna mah jadi jagjag. Ngaradak jadi jagjag ari geus ningali wanoja anu gelis mah. Dasya anu ieu Libra, anu rada genut-genut, dewek 4 anu langsing kabeh. Ampura, dewek mere anu genur Libra, tong ngambek ari hayang maneangan sorangan sukan nya. Parmadi, maneh mandong lahnya, teu kudu, maneh mah teu kudu. Ragayeng we 4 wanoja teh dibawa asup ka kamar Bahlewon. Nampo kitu Libra nurutan we harita. Ragayeng we eta wanoja anu rada genut teh dibawa asup ka kamarna si Libra. Parmadi jeung Dewi Sinta silih tetep asa kulucu ningali tingkah pola Bahlewon jeung si Libra. Dewi Sinta harita ngincepan terus asup ka kamarna. Parmadi oge nuturkeun sup we asup ka kamar Dewi Sinta. Kasugri para wargi cek urang tunda heula kayaan di paguron tangkorak iblis anu keur suka bunga alatan meunang wanoja. Ayeuna urang kocapkeun si Odu. Mangsa alam harita teh pukul 10 peuting. Odu teu bisa sare harita teh. Dibeureumkeun oge tetep we teu reup-reup wae. Antukna nama Odu teh diuk dina ranjang. Sedengkeun Bapak Odu anu katelah Mang Jono geus sare teh tadi ge. Koledag we Odu teh ngagoler deui. Teu karasa panonna harita teh peureum ku sorangan. Antukna mah reup we sare tibra nakranan. Anu tadina hese teh ayeuna mah bete dibabari. Puguh aneh karasa ku Odu mah. Kulantaran tibra pisan Odu teh sarena. Odu ngimpi babanggih jeung hiji sepuh. Janggotna panjang sempet dadana, rambutna bodasnya cas. Eta sepuh teh nuju mentakeun hiji jurus anu kacida hebatna. Odu mencerong kana gerakan-gerakan eta sepuh. Kulantaran Odu mah calakan, Odu bisa paham karena eta jurus ku sakali mentakeun oge. Jurus-jurus anu dipetakeun ku eta sepuh emang merupakan jurus anu hebat. Langka aya jalma miboga atau mibanda eta jurus dina alam kiwari. Eta sepuh teh ngeureunkeun gerakanana terasa ngukupayan ka Odu. Odu harita buru-buru nyampeurkeun. Pok eta sepuh teh harita teh sasauran. Kasib enjuagi kubaha sehat. Alhamdulillah. Abdi sehat aki. Rupiah aki teh saha teh ya ieu teh. Tanya Odu harita teh barjeng mencrong ka eta sepuh. Ngaranna aki anu katelah Aki Kusuma. Aki baris nurunkeun ilmu panamu jambe pamake. Pikeun pibekeun hidup ngabela rakyat jeung nanjerkeun bebeneran. Hidup guru bisa ngajalankeun amanati Aki ju.
Mohon Aki, hatur nuhun Aki parantos percantan ka abdi bade nurunkeun eta ilmu. Aki percaya ka hidup kasih. Sabab hidup teh turunan Aki, hidup teh incu Aki. Syok kerapetakeun jurus anu ku Aki tadi dipraktikkeun teh. Aduh henteu hese dititah we harita teh langsung praktikkeun jurus-jurus anu ku Aki Kusuma tadi diajarkeun. Odo memang cerdas, henteu kudu hese ngajarkeun ilmu ka Odo mah. Da memang turunan cerdas, jadi teu aneh mun Odo gancang bisana. Halus kasih, libat jurus anu ku Aki diajarkeun teh bisa geuningan. Aki teh puas pisan. Aki Kusuma harita gumujeng tanda bunga teu aya papadana bisa ngawaris ilmu anu kacida saktina. Kadieu kasih, Odo harita teh nyamperkeun ka Akina. Ge keduana harita teh caralik. Eta jurus anu ku hidup dipraktikkeun bieu, anu kahiji ngaranna teh jurus kepret merang, anu kadua jurus tangan besi, anu katiluna jurus macan kumbang, anu kaopat jurus dampal malaikat. Anu kalimana jurus tendangan kilat. Eta jurus teh insyaallah moal aya tandingna kasih. Ngan aya syaratna eta teh. Kudu ikhlas ulah sombong dina ngagunakeunana kumaha kaharti. Hebat pisan eta jurus teh Ki. Mohon abdi ngartos kana sadaya cerosan Aki. Hatur nuhun pisan Aki. Ya puguwe atuh hebat mah. Tidak naon dari pages kawajiban Aki kasih nurunkeun sakaba ilmu Aki ka hidup. Pan eta jurus teh ciptaan Aki kabihanana oge. Sok ayeuna urang tarung jeung Aki gunakeun 5 jurus anu bieu. Jung duana harita ngadeg, Aki Kusuma jeung Odo harita lempang kana pelataran anu lega. Odo harita masang kuda-kuda dina jurus kepret merang. Aki Kusuma mah nangtung biasa be henteu metakeun jurus nanaon. Odo heran nah Akina bangun anu salase naker henteu ngagunakeun jurus nanaon. Sok serang Aki kasih. Ki Kusuma harita miwarang sangkan Odo teu nyerang. Pulesat Odo harita nyerang. Lengan kencana jeung katuhna harita buet nyerang ka Aki Kusuma. Hiuk kilik blos. Odo makin penasaran sabab seranganana henteu geuna. Seranganana ditingkatkeun sangkan leuwih gancang tibatan tadi. Hiuk beureup Odo harita nyamar kana gado Ki Kusuma. Gedug deus ditakis ku leungeun Ki Kusuma. Hiuk harita teh nyamar kana dada Ki Kusuma. Gedug ditakis deui. Odo bingung. Odo harita teh bingung geus sabar kali nyerang. Tetep we ditakisan ku Aki Kusuma atawa si Aki teh sok ngahindar. Donga sasa kasih, sok serang Aki ku tenaga sapinuhna. Donga sasa. Ki Kusuma harita teh miwarang ka Odo sangkan ulah asa-asa dina nyerangna. Cileng cerelat. Hiuk. Gedug deus. Serangan Odo harita teh ditakisan ku Aki Kusuma. Cileng hiuk. Sok katu Odo harita nyamar kana gadona Ki Kusuma. Kilek plos. Harita serangan Odo teu keuna wae. Sakabe gerakan-gerakan Odo teh harita teh disingkahan ku Ki Kusuma jeung ditakisan. Pogoh we keur Odo mah harita teh metak bingung lantaran jurusna sarua. Tapi geuninganan bukti nama manehanana teh teu bisa ngelehkeun Ki Kusuma. Kasugri para wargi, Odo terus-terusan dipeuseuh ku Akina. Odo ngarti mah kumaha cara ngagunakeun jurus anu pastur bisa ngelehkeun musuh. Lain jurus anu hebat tapi jalma anu ngagunakeun anu kudu hebat mah. Jalma mah bisa nyiptakeun jurus, ari jurus teu bisa nyiptakeun jalma. Mangsa alam harita teh karasa jedur we harita teh subuh. Odo harita ngorjat hudang terus ngelikan
badana harita terus ngusapan tarangna sabab beuseuh ku kesang. Odo sadar yen akina datang kana alam pangimpian manehanana. Geus kitu mah odo teh harita teh kacai terus wudu sejak ngalaksanakeun salat subuh. Jalanekna waktu harita teh karasa sabadana odo sarapan terus indit ka imahna dodo. Kasapak teh dodo nuju sarapan bubui sampe harita teh nuangna jeung gula kawung pedo pisan harita. Kemana wae atuh du cara ulin ka dieu euy. Aya we do, cara ka mana-mana kuring mah. Terus atuh kemana cara ka dieu? Soga tah geura sarapan heula kadenya bubui sampe pedo geura tah. Dodo harita teh ngasungkeun bubui sampe jeung gula kaungna. Ragamang odo kana bubui sampe belum dihuapkeun. Belum gula kaungna dihuapkeun camuil-camuil pedo naker. Duadana harita teh sarapan nikmat pisan katambah tara panggih atuh pogowe betah pisan. Cek bahasa ayeuna mah kangen padineungan cenah. Sabadana sarapan bubui sampe dodo mimiti nyarita deui harita teh ka odo. Duh tadi peding aya anu nyerang ka kuring euy. Seranganna cerak jauh sia. Montak ngabahayakeun sakurang-kurang nama. Ini teh. Anu bener do. Aduh harita teh mencerong ciga anu teu percaya. Iya dongeng nama bisi maneh teu percaya. Barabato do nyaritakeun kejadian penting tadi anu teu miba ka manehanana ditetek henteu aya nu kaliwat. Tah kitu du. Kadenge teh kumaneh caritaan kuring bieu. Tah kitu biar aku teu percaya. Eran nasa anu ngirimkeun nya. Jadi juga maneh boga musuh henteu. Do euy, bisi we atuh maneh teh boga musuh. Sebenarnya mah aya rahasia ieu teh. Ngomongna tong di dieu bisi apaleun si Ambu jeung si Abah. Ayo urang ka sawah, engke we di sawah dicaritakeunana. Ayo. Dodo harita nangtung terus ka dapur minta izin ka mak ka Ambu Aminah harita teh ka sawah. Nya geus aya izin ti Ambu Aminah mah harita. Terus we indit ka buruan dituturkeun ku adu. Kedik duanana indit ka sawah. Teu kacaturkeun lila di jalanna geus tepi we harita teh ka sawah terus asup ka saung anu aya di jero. Anu aya di deketeun sawah. Sanggeus aya di saung aduh harita teh ngamimita nyarita. Do, sok atuh nyaritakeun. Kuring mah teh banget penasaran kana omongan maneh nu tadi. Sok caritakeun. Aduh teu sabar hayang apal kana rahasia anu sadela ieu ditutupan ku Dodo. Kuring mah dek balik we ka maneh sabab maneh mah sobat kuring. Yen si tergos bodas teh nya kuring tia. Kebeg teh aduh harita ngarenjak. Ulah kaget biasa be. Da ayeuna kuring teh miboga tanda dina leungeun. Bisi teh mah aya jalma anu make tergos bodas. Cara ngabedakeunna nya ieu tanda dina leungeun kuring. Tingali tah geura tah. Song leungeun katuhu Dodo ditingalikeun ka Odo. Katingali ku Odo aya tanda naga dina tonggong leungeun Dodo. Dina tonggong leungeunna Dodo. Eta tanda jelas pisan mirip jeung tanda anu aya dina leungeun manehanana. Kuring oge kaget pisan ngadenge maneh teh si tergos bodas. Teu nyangka sacongok boge euy. Naon atuh tujuan maneh teh? Dodo nyamar jadi si tergos bodas. Sok bejakeun ka kulayeuna. Nya sangkan ulah aya anu apaleun. Rahasia pokona mah rahasia mah pan ulah dibeja-beja. Bisi maneh dek nurutan hego we tergosna ulah bodas anu hejo atawa anu biru sangkan beda jeung kuring. Dodo harita ngajelaskeun yen tujuan make tergos bodas teh sangkan ulah aya anu apaleun. Mun aya anu apaleun tangtu kulawargana oge bakal jadi ancaman anu jahat. Oh gitu, ngarti kuring oge. Ulah kuring ngedik nurutan make tergos sangkan eueuh anu apaleun. Dapan urang teh sabenerna mah boga musuh. Nyatana
babaturan si dadap ya geuning anu kabur, tah eta kan musuh urang. Bener teh ge musuh urang. Ngan anu nyerang penting dari mah kuring oge teu apal saha-sahana. Teuing saha eta mah. Dok, sebenarnya nama kuring oge boga tanda itu ya. Tanda anu aya dina leungeun kuring sarua jeung anu aya dina leungeun maneh. Tah, tempo tah. Song aduh hari teh ngasongkeun leungeun katuhuna. Dodo ningali kana tanda anu aya dina leungeun katuhu odu. Teteh sarua pisan jeung anu aya dina leungeun manehanana. Long dodo hari teh ngahulang naon maksudna tanda bisa sarua padahal mah beda jalma. Aneh mah euy. Ya tanda bisa sarua berarti orang teh dulur mun kitu mah. Ya kitu berenang. Da kuring oge ningali tanda nu aya dina leungeun maneh boga pikiran sarua. Buat ting urang teh dulur euy. Duana hari teh selih pencerong terus we nyerengeh sok sanajan can ngarti maksud eta tanda. Euleuh. Waktosna komdangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui nya. Semangga wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.